putih sarungnya. Beda udah putih. Oh, udah. Hidang mana neng? Jeung Sok akur ke tok. Iya jeung iya hidung mana? Tuh. Budak mah ya. Terang bohong. Bener. Kasep mah itu jeung. Nah, tuh. Terang bohong. Pasti kasep bapana. Bener. Asa nyari hate euy. Aduh mau ditanya. Tanyakeun. Ulah ditanyakeun. Iya da ieu mah sangat terus ku awewe karek ke budak leutik tah geus nyari HP. Oh kudu dewasa. Ay, Bangsana kumaha Kang eta? Maksud AA. Kumaha? Nah, hari AA kan terus ditolak ku istri. Apa? Minum. Hari ieu Moal atuh ieu mah. Moal ditolak. Mau cari mah. mau diterima ku awewena. Moal ditolak. Tah, iya soal kawe mah. Baheul ang beja-beja. Mau ka neng apon. Sia, SNL Oh, berarti warna itu plastikan apa? Plastikan ini warna itu. Jalan Sama ke pelat. nulisan make pelat. Kita make pelat. Henteu. Saya tulisan dina bujuna teh tes. Yang ngasaan. Kalau balik gawe tulisan tes. Udah pada udah kuda. Tes. Kumaha lamun bujur kuda plet. Tes ininya na tes semangga. Bujur kuda mah kayak tes. Tes. Wah, ada panggilan nanti yuk. Ya, zaman baheula kan. Oh, Di pan rahasia make tes pernah baheula. Oh. Nyopot motor. Dapat motor. Aya kan di bareng mah tes ya Tes. bener. Heeh. Itu eueuh na eta motor kan. Nah, Dipecakan mun ku batur. Pake eta aya aksara tes. oh, jauh. Urang teu bisa nyalahkeun da eta cendelaan. Oh, jadi eueuh eta teh. Oh, kan kaina motor teh. Belegu kata nyokotnya. Ya apa anu nyokotna apa Saha? ieu demi Allah di Saha? Sok bedakeun. Bedakeun? Bedakeun ini. bangsa. Bangsat. Kita mau nanya bangsat mau digubuk. Abi dek tadi sudah abi. Upami bangsa, upami sanes bangsa. Eta motor teh mau digubuk. Wah, dites kok bikin deui. Ai ku bangsat deui can lah. Ya lain nyari wot. Nyobang nyahon tuh anu nyokotna. Ini ka dieu deui. Aya murungkul. Rumaos bangsat. Lan, rumaos bangsat. Alse. Itu biji tunjuk ya. Oh, tunjuk pada apa bu? Bangsa. Yang ada yang sih ada. Dek ieu Mas. Besok kasarakeun wae. Ai ujang bae naon jeung peweunya. Udah cicing, pada cicing. Ajak ngobrol pihan. Lan, Udah iya kawan. budak wawan. Bapana ka dia? Ento kali. Ento. Kan latih keyboard enong. Kang latih keyboard. Anu kursus, Oh, da si eta mah si wawan. kursus ngibor. Heeh. Pas burung ya. Ai, naon cek urang mah kursus. Ai, aya kursus ngibor. Kursus keyboard. Ai, Baru saya bisa ngibor can. oh, kieu ngibor nama. Ini Tapi tidak aya ngibor, profesional ngapukeun manuk. Nyusun teh. Nyusun teh. Nyamung teh. Ente berarti mah Ya. ngibor mereka. Si Wawan mah bisa ngibor naon. Ini itu tukang pencet heula. Tukang mencet heula, mencet naon jelema? Mencet jelema kieu Oh, Da tulang hungku jelema. batur mah kursus teh pokoknya kursus teh oh, not masalah not. Naon? Pak guru Tah eta. yang ini apa namanya? Tong tah. Udah si Oma eta kursus. Aya mamanya. Omar aja rabu lain. Lain eta kas sama kalau mah ina mah bisa di. Kecuali ka Mang Omar aja rabu suruh balik awal. Keun aku mah atuh da eta artis mah. Ieu lain lamun pas sekarang keur kieu. Arep nyebut si moal eta ka Omar mah. Siun. Pak Haji. Pada dinya masih om. Ya disebut om. 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 Minta mak, om. Nah jadi Oma. Om. Jarek ini bijak. Wah. Aduh, kemana bapak mana?
Oh, Ke mana? euy. Kursus keyboard. Kursus keyboard nyawa Japati. Ngaran Japati na ge si dangdut. Sa si Wawan. Si Wawan eta. Oh. Kasus. Bapak mana kasus bae. Sok tanya atuh. Sok tanya teler bare kopi teler sih maunya. Oh, tanya. Tanya. Bapak mana ke mana? Tanya. Oh, tanya. Ke mana jeung eueuh? Kawin deui Saha? bapak urang atuh. Yes. Budak main geus satuju. Dia mah boleh. Ayo we kawin. Sabaraha kali? 7. Yang buka inung Ih banget di dieu. Wah. Siap. Geraso. Saya gerak cobaan. Bisa ayam kawin tunjuk. Hayang payu pawewe sok beungeut dina cai eta. Di dieu sih banget. Dan napas 3 jam. Semua darah ini. Modal pae. Semeut atau keuleun. Langsung kita. Atau kita lo main aing teh. Wah. Belah itu sih masuk jahil. Wah, waduh. Lah mana? Neangan we Udah hese. sabari. Baik kuleungannya. Itu Atuh. si gelo. Oh. Nyaman heula. Apa bae tamat aing teh. Kudu dilalapkeun langsung. Cuma si kucuk. Bener. Bener. Lalapkeun. Ngomong. Atul sih. Wah, lalapkeun. Geus ah. Eh, Cuannya payu. mau apa payu? Melo bahannya. Eta TV-na guys. Ricu. Radio. Ah, Ricu. Ah, Ricu, cuk. Mana? Lain nanti negara lo sok ico manehna. Ganti-ganti. Lajuana. Nanti nu batur eta mah. Ganti we euy. Itu Oh, apa teh ricu teh urang gitu. Sampai teh ladar. Tak kopi geus diuyuk deui wae tadi dinya. Tuh, ya. Bener eta balong eta lamun si Bagus menang kawin 7 kali. tingalikeun laukna. Laukna we nyaeta. Eta masih disebut tadi dinya. Geus Jadi basuhnya. Oh, nah bahasanya ilmu eta nyerap. Kadek balong eta lamun si banget di dinya jual basih beunit. Namanya Apa? lain aja ibasnya. Oh, Nah, aja pecakan so pecakan ieu sakuan. Ieu jimat sakuan. Tuh. Eta korek jadi sakuan. Jelema mulai ningali eta korekna saku. Jimat sih ade. tempat. Henteu. Tempat. Si banget itu nya. Coba ngerti di itu tah. Mana hayang halus anu. Hayang halus anu. Da geus boga kan dirinya gitu urang. Wih si hayang halus ilmu cara urang si banget itu Jadi kalau naon? jadi bahasa Murka. orang bisa ulin deui kan ya Ih sukulin kan. mun hayang nanon ka dieu nya Bisa yang lauk ka dieu. oh hah Bisa yang lauk. Saya yang lauk. nyaho mah nya hayang lauk puji ka astana Betul lauk gitu. mentai Baik. aduh kumaha malah Jadi oh si eta mah senang ayeuna urang ngadeukeutan awewe Heeh. oh si eta dirasaan kalau menjatuhnya si asaan heueuh kan bae cing teh urang boga duit
Si eta Saha henteu. bukan duit. Uing. Pernah. Oh, minum. Pernah bukan duit. Jadi kalau inget-inget tuh lah. Saya tahu makanya nyari ada tambah heula. Fungsi parbur awewe fungsi si Ica. Ica sadang Ternyata. Bicara tukang jaman pabrik kayaknya bau nol samban itu. Udah kayaknya nyerian mus mangus. Apa sih hidup semati teh? Si asu si asaan teh. Pernah didinya ngasaan si ieu? Itu. Pernah. Dari cik cilimet. Kalau lu tanda cik cilimet. Ulah mau. Saya kalau saya nggak mau. Bau nan. Bau bang. Kapan wae mus bubang kayak borang sepeda. Payu we pamang. Takut aja kasih Fitri. Kasih Fitri daya kanu kieu. Ampun, Panan mari masalah jodoh mah teh dikit kitu cek urang panan tante tuh daekeun aya jodoh mah pan. oh bener naon. Hah? Nggak jodoh kumaha. Mah hiji pemajian pan geus. Geus jodoh mah giring. Anu teh urang teh nya sering gidenya. Jadi pakai. Masih namanya salah jodoh. Oh, sering salah jodoh. Aya kanu hejo tapi kali tampi. Salah bikang. Salah bikang hidung nengkel kan bikang kritis. Oh, jadi rambutnya camu. Rambutnya jamu. Kami saya payu deka we nggak pangkalan. Aya tengah jamu. Enggak saha lapang lantai kudu bubuk. Itu siapa? Heeh. Aya tengah jamu. Kana teh sumur naik lah. Mana eta mah kudu labu. Kudu labu. Lamun urang hayang-hayang boga pelet awewe gitu, naik tengah jamu. Labu. Kudu labu eta lamun teu labu moal payu. Pokoknya mah tina tengah jamu. Gebluk labu. Kana bibir sumur. Bakal pahit eta ka. Itu nyeri. Tekan-tekan bibir naon bibir sumur. Bibir sumur. Heeh. Sumur aya bibiran. Ayo enggak cai. Kecipta kitu sumur aya bibiran. Ayo, maksudnya gitu. Lah si ente labu kunaon naik. Gitu. Pas gitu. Heeh. Pas si botolnya kan dia. Insya Allah. Si beuteung teh murah kena bibir. Eta kumaha partikeun beuteung didinya murah kena bibir ieu. Ulah cawak. Ulah Ngahebos. iya mah bau-bau cenah tong heos padahal paham sorangan kamu dena irung sorangan. Lai, nya pancaran. Pancaran lawas. Ampun. Dan Lain. Ah. Wah, Sama rokok teh. Ini tadi batul mah nyala rokok mah jajan. ngerokok. Rokok lah teh mah ada gana lah. Bayar ngerokok lagi. Ya kan. Ya si rokok mah. Iya deui ya. Iya. Ente iya we iya. Iya aya rokok. Iya sok kana rokok jingo teh. Jinggo. Heeh. Jinggo. Iya rokok jingo. Mana? Oh hiji ge rek dianggo. Oh. Kok jinggo? Jingo. Nah, Ngeunah, ngeunah kan hate. Iya jingo rokok jingo. Rokok jinggo, heeh. Hiji ge rek dianggo. Tuh, ngeunah. Bulan. Hatur nuhun. Nyeletit euy. Asih bade jinggo teh merah. Apa teh? Hiji bae dianggo. Singkatan. Gunung gablek nah. Singkatan. Hiji bae dianggo. makanya kudu boga singkatan. Tuh. Ampun. Terus banget gitu. Kang itu nyuki ngaleungit. Tunjuk ngalengit rokok. Kamu. Tuh. Si Neng ieu bisaan tuh sulap. Wah. Tina eueuh jadi aya. Wah, kana. Tuh. Bisa aja Neng. Oh, bapak anak. Bapakna bener, bapak nama da bodoh. Cing ayakan cing ayakan. Ah, bensin hungkul. Bisa.
dek euy. Aduh, eta deka. Dek. Ngayakeun rokok. Tuh. Lain gini. Lain, kan budak teh bapana di kana isirah budak. Bong awak budak teh. ulah Ulah. ulah dikit gitu Eta sebuah isirah kan gitu pamali. ulah dikit gitu pamali Yatim. Lamun yatim anak yatim ulah gitu. Geus. Tuh bahasa dia euy. Singkatan jinggo hiji ge bae jalan. Nah, ada apa-apa. ya apa ya udah apa Pola. Apa teh pola? tuh pelanungan air Singkatan pola silala. Melendung dari rumah pola. Pola. Kalau kapohokeun deui teh kudu deh atuh. Kudu poho kena udud mah. Amun kena udud teh poho. Pola itu. Celaka. itu goreng etana goreng sampel Karena udahnya kudu poho. Kamu kana nganyuk cup ulah poho. Ngajar. Layar. ada nganyuk sadar ari Elo berarti. temurek mayar Tah, ilmu eta ulah Eta teh tututan. rokok eta. Apa nunjukeun cenah raraya abi aa apa nunjukeun. Eta upami nunjukeun. Asin. Ngerti laut. Normal karang abiasi. Nanti ngerti laut. Lamun ieu amis berarti teu normal irung gitu. Kalau kopi teh loba tapi ya karena rosong itu. Ya jet pump. Pas kuyup teh aja. Iya, aku yuk kumaha. Gitu nyawa eueuh. Gitu nyawa eueuh. Liburan pohoan di situ mah. Liburan tah nyelakakeun liburan poho ngan kopi mah. limperan pohoan Pisakeun. Power. pohoan gak ngutang limperan Pengalaman. kita ngabalas eta mah eta Pengalaman. Oh, yang dulu ya. Eta kena. Nah, itu berarti pasti dia tahu itu pohoan gak ngutang mentik-mentik teh kok sudah wala Apa panjang-panjang di regang. enggak tahunya mana lawat Make rerenteng gitu. lenteng pas mau orang ngayangan Lenteng bawa panganten. Urang mah balap semua orang ngayangan teh pas berenteng belumnya. Beda sih mah. Kunaon? Tanah batin sih mah. Tuh apalan. Orang ngayangan. Lakon. kelakuan dinya mah Lakon apalan. harapan Renteng dia mau dipelongek gitu. Tuh, tempoku. Urang mah panai teh kurang renteng gitu. Oh, Siapa teh ge Tuh, tempo kedengekeun tah. Ingat di Malaysia pan Nya, Dikna teh. aing teh linglung. Sorry. Kayak gitu jajan mah balon. Pengalaman kuring kana. Apa teh? Sarua we oge. ada uing mah da naon budak zaman ayeuna iya mah jadi yang sekolah tereng berarti Tare naon? teu apal wae tereng ka umur Cik budak ge. budak tah Ulah tuh Naik ge salawat pangpayuna nya. pangpayuna neng dua-duaan nya Duaan-duaan. nah ieu tawengkar benerkeun Ngadoakeun berarti. Kan ngadoakeun. pak maot panyakitna bageur eta mah boas wae naon hoas